kudu dicarekan awak urang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu, embungeun nama berjuang. Da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Nggak salah, hebat menang tapi ngerasa hebat bahaya. Iya nu paling bahaya ge ngerasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Enggeus aing mah kajeun mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Teu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali-wali sia. Berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh dikiraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah imah kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh aduh wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh kita mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos gitu dah ngahili dan dalam la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadis ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teh kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan nya teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah
Kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji bae sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teu hayang diagungkeun teu hayang dimuliakeun teu hayang dibere teu hayang hiji bae Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk kuari garasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari ngeulean jam bae kieu liwat tamoal ye
geus kieu bae nya tadi ngauduk setengah piring doang ya. Geus kieu bae panas geus kipas nya tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus gorenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panasna jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis makin eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teu mah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui Masya Allah saha nu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuy bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi min kalam zainun sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababaraha jam sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ge lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tawat cak majikan mal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas majikan enggak ada yakin ilahin nas min syarri wa takudu make Quran ka geus talar tah mah Ustaz khanas alladzi wasbisu dunya jinnatu wa sadaqah do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikan paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong saya polisi kayak orang ditangkap deh oh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, dua kali, tiga kali, 4 kali terus perjuangkan tadi itu bakal ngeunah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong itu pakai ibadah ka Gusti Allah ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pakai sare batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan ge seserian qodoan Allahu akbar aya anak dek Allah mahdinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap
Aduh, anaknya ngintip deh ongko. Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu langsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan gatang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon? Ditungtu terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Hitung kesang teu ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa salaman taala. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek nya sholli sholatan kamilatan wa salaman. Pindah keluar aya tiis cek nya angin. Wa sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berang kudu dicarekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim bunga seserian nya mah di tempatna teu daek berjuang kekarihu ayu jahidu embungeun nya mah berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Gah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh dikira tuh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid masyaallah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia. Di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur. Nah, salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah, di ka Allah ngadali soekeun habek teh sungutna.
nggak dalilnya nah. Di masjid ka Allah, di dieu ka Allah, besar wah bae ka Allah tah. Ya, iya biang munafik nu kos kieu. Ye, ka masjid babtek boga anak-anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah. Saregep kan kadengena. Masyaallah. Engke kebal anak lagi nuturkeun banda. Wari mah anakna geus didaekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abah ayo, dek ngomong naon, geus pareum teh dipareuman ku urang sorang. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah di deuleu sehari-harina. Ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu, ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali, ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak di kholwah. Hari kamu ngabageun keneh bae mah. Besina ge ieu mah besi ulil. Ulil absor, ulil. Ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru udah berangkat berlari gol pejakeun Muhammad ke para munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna. Nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas, jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan aya menawarannya besi ka aja dikawin deui ulah ge nuturkeun bae lah pokona mah surahan kiai tadi neng ridho balik. Sial siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu teh sih tadi bangun merangkak gitu aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui bang sia deuk balik apa deuk cicing wedding balik lah. Geus atulah ikos kitu mah nawaran. Allah. Tah nar jahannam asyaddu harra. Kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun. Lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas, leuwih dahsyat panas, leuwih pohara panasna. Mata kalau moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun maneh pasti berangkat. Pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat. Kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang. Mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank. Moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank. Nah, lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jang moal ngabohong. Menyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jam moal bohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun. Mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceulina ge geus lain ceuli pengajian. Jangan mangges celit trit siap dan ku kiai man teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus teu bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua
kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetna dihandap anggap dah tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awal sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun menjejak aing teh bagus kiai tah ngadengekeun ye mana bisa ngomong doang ngomong deui sia ngomong doang geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maut memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan Imam Keresek datang ka maut nya nama memperjuangkeun agama teh ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar ya sia awak ya awas sia kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mentak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu masa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah sia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan hayang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kurang pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi Iman Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah
pibuktinan madat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate langsung assalamualaikum ya Badawi surga beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawabna teh gaib luar teh mah Masya Allah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah percaya ja aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan ka ajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon sebabnya teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadat teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa ge lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal teu bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta kaji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah beneng waharamat neng
neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-inget teh. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna, lain urusan hebat tetapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Saya anu boga pamajikan geulis. Majikan we disandai gitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, wae jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isin atuh, mun pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo urang. Masya Allah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, ieu. Urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkeun harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu ceurik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh komo ieu jazaa'an bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani memual ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mending sadaqallahul azim bae mah. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisigatil amri make segat amr. Geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena deudeuh. Lain deui kan. Tadi tah obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunanannya nama ngajakan ka neraka dunungan.
geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amer kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amer geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti jijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu nya bener nya salah jieu teh bener nya bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana tak hese ngaji teh kos kieu tah mantap kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantap santri sia pondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadana kudu teu pinter embe sia embe tah pas kitu batak emang kadeuleuna jelema kuali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh ieu mah embe oh ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui monyet dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dia ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri-ba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ye ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene Gus Dur budak kene Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot
lain kolot ye cenah ulah wakan norekat urang mah utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiranna kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kalau kapanggih jeung hiji guru pan tadi jual kitab kabeh hah cek Syaroni jual nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahuleng nyana titah dijual jual kabeh waduh siap geus dah siap jual kabeh jual bikeunan geus eueuh kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak mun endep piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bedi deuleu encan beneran teh kos kitu tobatnya can ber setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan eta piceun beres geus ieu Syaroni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi beja tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti kaya kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti kejeuna bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teu hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang al-um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar rambut jeung peda marah pan urang pamajikan ieu
peda kau mana peda selain mikiran kita urang peda orang balik ngaji balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar eueuh marah tengarana bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan kak mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh jak pamajikanna mantep nih beda kayak pemajikan beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nya curiga ka urang nu nyieun nya henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nya ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb iya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantap ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim iya kan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa in amkanat suhulan lamun ngomongkeun ya sia uing sakhos fatarakaha maka ninggal ya sakhos ha ing sia fala diata fil azhari maka ora diat iku wajib ing dalem munggu kaul azhar afinarin atawa ing dalem geni mungkin khalasu minha kang kong ngapa salamet minasakinat maka sabiha maka menang ya sahos biha ing dalam nar fabidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam dia utawi kaul roro wala kisos bisuar bisurata ini lan orana kisos iku wajib ing dalam surah roro wa finnari wajun dan ikut tetep ing dalam geni utawi wajah walau amsakahun lan lamun ngekerya wong wing sakos pagatalawa karu maka mataini wing sakos pegang wawani awhapara biron atawa ngeduk ya si wong ing sumur Baradahu biha qaru maka ngagejebur kenu ing sakhos biha ing dalem bi'ron sapa qaru kang wawana
awal kahwa tawani baganya si wong yang sakos min syahikin saking puncot batala kahwa karu maka mapak kuing sakos sabah karu gangawan atu pagadahu bakanu gaya gharuhu sakos balgi sasualal qatili wal mardi wal qadipakat maka utawi kisos iku tetep ing atase wong kang mateni lan wong kang gejemburaken wal qadi lan wong kang nugel pakot balaka pakot balaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateacan urang neraskeun pangaosan urang kirim heula Fatihah mereka hiji ka itu nomor kehiji almarhum Haji Eman Sulaiman bin Ma'ah Cikupa. Kemudian kanggo kemudian ganggo Haji Suhi bin Haji Alin almarhum Kampung Pelonco Seberang. Madari bin Zawan utos ngantunkeun kaping 12 Januari malam Jumat di Labuan. Berita duka telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus bin Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggu kemari Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Masya Allah. Kemudian Minah binti Mijan, sakit ya. Haji Aman bin Haji Sabin, Yani bin Haji Aman. Kemudian untuk yang sedang sakit Yuliana besar di Icang bin Sakian Sepatan, Ibu Royani bin Haji Naid Kampung Kosong Tangerang. Kemudian gitu almarhum Haji Muslim bin Haji Dewi Parmanah di Bugal Tiga Raksa, Haji Aman bin Hajah Masih Pasir Boleh. Kemudian gitu Fatihah pikeun almarhum Husain Firdaus bin Haji Ahmad. Akhir keluarga tokoh Mas Haji anu tadi kurang parantos dicarioskeun nami-namina anu teu damang, mudah-mudahan dienggalkeun damang, kasihan kasabaran sing jadi kiparat boh kanu teu damang mah oge ka keluargana parantos mulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang nuluykeun masalah jaroh, masalah tatu, termasuk pembunuhan, yakni soal kisos. Nu kurang kamari geus dijelaskeun, aya nu ngabunuh amdun, aya anu khotoun, aya nu syibhu amdin. Ngabunuh ngahaja, ngabunuh kasalahan, ngabunuh sarupa jeung ngahaja. Dibulak-balik ya unggal minggu asal geus kaluar berarti majlis. Oh deui. Kumaha eta otak teh kitu. Tapi ai kakreditan mah henteu. Teu poho. Jadi meureun otak urang mah ieu fokusna kana urusan dunia bae. Kurang fokus ka urusan akhirat. Jaai nu sok mikiran urusan dunia bae mah kafir. Mun kafir mah urusan dunia bae sebabnya nama teu boga pikiran bakal aya hirup deui di akhirat. Komo tamah nu dibeuleum majakeun geus sama beres geus moal kumaha-kumaha. Tolol teh budak. Mikiranana ai urang mah pan boga pikiran teh bakal balik, bakal aya pertanyaan, bakal aya hisab. Geus pake pikiran teh ka alam nu itu be lolobana mah jelema nu balalenger pikiranana mah. Geus ana urang kurang beti mikiran ka bakal balik ka alam itu, ngan di dieu we nu dipikiran teh kumaha carana neangan dunia yang meuli motor, mobil, jeung imah kawin deui jeung urang Karawang, kumaha ge carana ngan sakikituna doa. Masyaallah teu naon bedana jeung kebo tama eta. Kebo nu geus kitu mah nyatuan ngombongan molor lakian kebo tama nu kitu. Insyaallah ya urang ulah datang ka akur jeung kebo. Teu masalah ngabunuh nu pemandangan urang di akhir zaman teh soal ngabunuh teh bangonna kos pisan masalah. Ngabunuh teh jadi masalah anu sapira. Kos mabok, kos maling, kos zina, kulantaran geus ambalaya jadi urang ngadengeuna teu aneh. Teu aneh ngadenge. Kos musibah ti Gusti Allah barang urang ngadenge tsunami sekaligus 200 juta nu paeh. Barang aya gempa sabaraha nu paehna aya 100 belah tasak mah eta mah cenah teh. Aya kena banjir nu paehna 50 seetik tah mah. Jadi leutik gadengeunna teh lantaran geus ngadengen gede. Ta ieu urang hirup di akhir zaman ku urang ku ari kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli. Mabok anu diharam-haramkeun ku Al-Qur'an ti Gusti Allah geus jadi pemandangan biasa. Zina gitu kan nih.
judi gitu kene kabair hungkul ngabunuh gitu kene mantap atuh murka Allah teh dareukeut jasa kadatang jul ti banjir ka gempa ka angin masyaallah luar biasa hendak ieu urang babalik ka Gusti Allah urang tobat diri urang we heula tobat merapi tobatan awak urang bisi kaburu dicokot kuno bogana komo geus kolot mah tah majalah atuh hirup geus moal kararebel deui geus moal kebal deui geus wisan geus laleuleus mata geus kunang-kunang kiai cenah geus teu kaduluan maca Quran aya nu gelis alhamdulillah nu gelis kadulu kene eta mata pinarakaeun masalah tau aya ka kitab Quran teh kadelu aya ka nu gelis kadelu aya ge ayah banjar mah lamun ngobrol teh jelas sarua jeung Mama Prawira Sekong guru almarhum Abah ngobrol manya mah teu jelas bangsa pimbungeun urang ngobrol jar teu jelas kagok lah moal lila tapi lamun maca Quran maca kitab capetangna luar biasa ngomong nyurah capetang aya urang mah sabalikna lamun maca Quran maca kitab minimal heuai aju bae geus pohara jasa tapi lamun gitu mau ngobrol capetang luar biasa sungut pinarakaeun gajeun kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi itu aya Gus Dur mah lain mata nya nama lempang ditungtun ka dieu ka ditu ditungtun tapi pan di imahna nalek kitab unggal poe deuk kumaha coba eta nalek kitab di kamarna hikam segala Fathul Bari ngaya pak muka be di kamar teh Masya Allah sababar kiai nu nyaksian ketika ka kamar Gus Dur eta kitab muka bae tapi lamun lempang dituntut ya Allah urang mah lamun deuk salat di gaji dituntut lamun kitu mah deuk nganjang pokoknya berani mati pokoknya berjuang liilai kalimati irjahe iya awak jadi koski ya awak coba rada ditapak Quran kojara amat jeung nu laluhur awak teh ulang nuluikeun masalah soal pembunuhan kamari geus dijelaskeun lamun aya jelema dibalangkeun kana cai nu bakal ngerem cai anu bakal ngaliput anu bakal nyana kakerem anu teu bisa salamet kecuali nyana kudu ngojay sedengkeun teu bisa ngojay atawa nyanana ditalian dibaringkus atawa nyanana kitu lumpuh atawa setruk eta dibalangkeun ka cai sarua jeung ngabunuhna haja bae tuh amdun teh amdun nukus kitu lamun nyanana bisa ngojay dibalangkeun ka laut dibalangkeun ka Cisadane bisa ngojay mengan berusaha luar biasanya nang ngojay tapi angin gede jasa teu bisa nyana nabrak angin atawa ombak anu pohara teu bisa ngalawan ombak akhirna kelem bae kaasupkeun kana syibhu hamdin sarupa jeung aja
Insyaallah, masyaallah. Kumaha ku ari lamunnya Nabi saeun sabenerna mah ngojay. Zaid dibalangkeun ka kali Cisadane ku Ki Umar. Bisaeun mun ngojay angin eueuh, ombak eueuh, jago nyana ngojayna. Tapi nyana teu daek ngojay cicing bae dibalangkeun ku Ki Umar. Bisa ngojay Ki Zaidna cicing bae angin eueuh ombak eueuh mungeun Ta eta fala diata fil azhar, teu kudu diat cekal azhar mah lantaran cuaina gede kecuali nu kamari teh caina ngan sacangkeng. Barang dibalangkeun nyana ngedeng we di jero. Digerokeun Ki Umar, atuh sia udang. Nyana ngedeng we datang ka paeh. Eta mah termasuk kana paeh ngaja. Ieu sarua tah. Jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut, eueuh angin, eueuh ombak, nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri. Sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae. Jadi ngaranna syariat. Mantak aya wali nu ditegur ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah ambualayah kabeh. Batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem. Aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah maing mah kumaha Allah bae jageuna teh. Jak Allah paeh aing majak Allah henteu pasrah aing maka Allah kerebak. Jak Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet. Langsung Jibril ngarupa parahu, malaikat Mikail ngarupa nu ngadayungna. Datang ka wali, ka dieu gegeraan ka dieu. Ah kumaha Allah bae cak. Ya, ieu mah geus lain lawaneun cak malaikat Mikail. Cepat. Hai gerak naik ka dieu, gerak naik di kieu-kieu ge teh ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu. Hai cepat. Tetep bae kumaha Allah bae cak nyana. Tetep ieu mah kumaha Allah bae. Tilu kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya ka jero. Unjukkan malaikat Jibril ka Gusti teu daekeun cek malaikat Mikail geus eueuh salah di akhirat ka neraka wali eta disidang ku Gusti Allah. Begitu disidang tetep kudu ka neraka. Di mana letak ka nerakana? Siapan eta kuduna bersyariat. Pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti, ja eueuh naon. Pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu. Jibril ku aing titah ngarupa parahu, Mikail titah ngarupa pendayungna. Haju di awean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae. Bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah. Dan mantek pasrah teh aya bener aya salah. Mantek lamun teu ngaji moal bisa. Mal bisa lah menteng ngaji mah tuh. Aing mah kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun. Je tolol teh budak. Tolol teh bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian. Tolol bin goblok bin teu daek bersyariat dicarekan ku Gusti Allah. Sia teu bisa maca Fatihah kunaon? Abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia. Aya sia didinya pondok pesantren aya. Haju sia henteu mondok kadinya. Boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina. Nah iya. Zabaniyah seret bae emang pasrah kumaha. Masyaallah salah ta pasrah pos kitu teh. Tetep bae kudu syariat. Urang geus gawin. Haju teu boga jang masak. Pemajikan negor ka salakina ka atuh pan urang gojang masak pasrah ka Gusti. Cek majikan apa ieu mah ka lamun pasrah urang paraeh.
taeh nang Allah hirup nang Allah. Ieu kakak jadi pinter kieu nang ngaji mana ngaji di Cilongok emang bener sih Cilongok baik wan geus diseret sia pasrahna salah tah sia siapa lain potongan pasrah kudu potongan manggul siapa atuh kudu insyaallah anu mantak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat tah eta tetep baik mun teu bersyariat salah ditegur baik ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun baik masyaallah karim sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat mah ku Gusti Allah ge disalametkeun atuh disalametkeun kaya ning aya tawakalna beuki luhur tawakal beuki luhur tawakal beuki luhur pan tawakal mah lain sungut di dieu geus eta nya teh kumaha Allah na teh lain di dieu si wali teh disungut pokos aya jelema di pagahan kona cukup saya aya we cak guru nanya sianya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae geus magahan ngaji bae nya teh isuk sore tawakal lah ka Gusti Allah tapi di jero hatena mah iraha aing aya nu mere lain tawakal tah kos kitu tah ngetoma teh sungut doang abdi mah pasrah bae magahan ngaji cek nya nanti kumaha Allah bae ku Allah diberi alhamdulillah aing teu atuh kajian tapi di jero hate mah iraha aing aya nu mere tolong teh cenah teh eta kos kitu teh selain disungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna si ada besi aya haji mursyid guru mursyid lain haji mursyid tambah kudu boga material aja mursyid tak kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat ngeceng bege ka tasawuf naon sebabna memehnya na ancrub ngobrol geus pesimis teh mal beres moal beres jadi kuduna atunya na ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh kumaha nu sabenerna tasawuf teh mun nyana terus gaji bakal ojah heueuh ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu tah encan nyaho kumaha prak-prakanana tawakal ngomong doang tawakal hate bah henteu atuh tetep ku Allah ge dicorekan bong sia tawakal sungut sia mah tawakal teh di jero ieu pasrah sumerah ka Gusti Allah. Tapi teu bisa kusungut mah ku hate bae. Akos jelema teu percaya ka pangeran. Teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut. Ke dicekna teh dicekna ketika menang musibah. Ketika menang musibah kos aya jelema teu percaya aya pangeran. Teu percaya aing mah aya pangeran. Di mana aya pangeran? Oh, teu percaya diajaklah naik kapal. Kebeneran kapal teh oleng ku angin. Kabehan zikir ka Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu Islam la ilaha illallah, kabeh nu Kristen kitu kene. Nya teh nu Kristen ge Tritunggal, Tritunggal. Kitu amat zikir jore amat sama Tritunggal. Aduh haleluya 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 teu bagus tebak zikir kos kitu dan lain-lain sebagainya tiga jelema nu teu percaya ka pangeran teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna tetep mentayangnya na kanu maha gaib ya nu maha gaib ya nu maha gaib tulungan abdi teh mulai percaya berarti aya nu maha gaib nanti bisa jebutkeun Allah doang lantaran nya can pernah ngobrol jeung ahli Allah. Jadi ketika goyang nu ieu mah kepercayaanna haleluya nu ieu mah percayana ka si Gota Gautama naon eta sia tamatuma sarua bae. Nah nu ieu ka Allah terus masing-masing tinggal lu teu percaya ka pangeran ketika oleng mah
nu maha gaib tulungan abdi nu maha gaib tulungan abdi itu percaya berarti aya nu maha gaib tinggal diterus gedetan nu maha gaib saha si aya nu maha gaib nya Allah atuh jadi ketika darurat nyana nyahoeun aya nu maha gaib soba ge nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat da ulah tamah dahsyat teuing di jero non di luhur kapal atau di laut ieu mah dibere hese bae perusahaan ambruk nah naon ambruk bos warung segala ambruk teu boga naon sulit dahar ge nu menta nu mere mun nyana menta nu mere nyana gaduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna jadi jatadanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib sakeuna teh kadangeun ku nu sok ibadah ka Allah isya nu maha gaib sa teu nyaho ngaranna pokona nu maha gaib pokona teh mah nu nyieun aing nu nyieun naon de nyieun langit bumi nu nyieun naon deui pokona nu nyieun kabeh ge nyana nu maha gaib saya ta Allah tuh buat teuing eta cak cenah can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi jaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tuh ku ngaji mah nya dek sakarat emang kafir kumaha dek sakarat tetep mun tayangkeun nu maha gaib cenah ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyahoeun saha nu gaib tetep bae cilaka teu itu lainam kana tu patarokaha jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar ka laut padahal bisa ngojay tapi patarokahanya ninggalkeun ngojay pala dia tafil azar teu wajib diat lantaran sarua jeung bunuh diri urang bisa nangkis aya jelema ka urang ngangsongkeun belati kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah ya pencaci karet sapotong mah bisa lah tapi jangan geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae cenah aing mah dek dibunuh ge sabodo bae eta jelema bakalna ka neraka lawan tetep bae nyana kitu naon ngaranna ngajotos lawan jak bisa dua rupa bisa ka dieu lha kumaha tuh ayo tak urang lawan terus bae ku kumaha ge lawan geus teu bisa teu daya teu upaya kakarak di alam ku Gusti Allah di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa ieu lamun urang cicing bae dicarekan lawan tuh fi narin yunkinul khalasu minha tawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu zae dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamakasa pihak cicing bae di jero seuneu na ieu lah fafidiyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaul cek sakaul wajib cek sakaul mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri Ciksa kaula tetap wajib diat aidina masalah seuneu mah lantaran seuneu lebih dahsyat dibandingkeun jeung cai. Cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu nu mantak mun dina seuneu mah tetap wajib diat tapi lamun dina cai mah na ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu. Jadi aya perbedaan antara seuneu jeung cai. Wala qisas fi surataini teu kudu wajib qisas dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling-paling diat. Wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen aya artina aya perbedaan seuneu jeung cai. Tinggal kumaha upaya jeung henteu na bae. Walau
amsakahu faqatalahu fal qisasu 'alal qatili samasalah walau farabiran faraddahu fi akharu fal qisasu 'alal qatil. Dua masalah. Walau alqahum min syahikin batalaqahu akharu faqadahu fal qisasu 'alal qadi. Ilu masalah. Mereka hiji walau amsakahu faqatalahu agharu fal qisasu 'alal qatili faqat Zaid ditahan Guki Umar, diceklan Guki Umar. Jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid, diceklan bae geus ku Ki Zaid, ku Ki Umar teh Ki Zaid teh jol bae Ki Bakar. Jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar, diceklan. Teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar. Ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk bae jeger bae. Jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang, kunaon jol Ki Umar ditusuk. Jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar. Ki Umar mah ngan sakadar nyekelan doang. Ta eta anu kena mana anu kena kisos? Apakah nu nyekelan? Apakah Ki Umar Ki Bakar? Nah ieu nu mana ieu? Nu mana kira-kira tah mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab. Tuh saya nyeklan cenah. Ki Umar jeklan Ki Zaid teu puguh teu karuh Ki Bakar datang tusuk. Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar. Ta ieu nu kudu wajib kisos mana? Ieu masalahna. Walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid faqatalahu agharu ay prak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar fal qisasu 'alal qatili faqat maka wajib kisos, wajib balas pati terhadap Ki Bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu. Kecuali memang tatadina aya kerjasama. Lamun aya kerjasama mah Bakar sia nu ngabunuh aing nu nyekelan duanana tah mah.